Lain wa mana nah betul ngilu ka Indonesia batur mana emang geus narepi penting. Aing teh hayang urang teh sangat Indonesia teh wa kawaraga kamari. Urang pan kamari main jeung Australia. Kamari ge pan urang ngasupkeun 1-0 nah teh wa. Eh, jadi kumaha nya? Ayeuna teh urang teh awak teh rada nyut-nyutan gitu wa, kumaha palebah cungcurungan aslina. Atuh gampang wa nyadari awak mah. Tinggal ka itu bae ka Pak Haji. Cager ku Haji mah geura sok. Jeung deui kan urang kamari teh riweuh nguruskeun surat pindah barudak. Ayeuna kan ti Paris ka Miami teh urang kudu urus-urus heula meureunan wa. Henteu sakujuk-kujuk urang pindah meureunan. Kitu nama. Lieur lah sebenarnya mah ngurus surat pindah teh. Tadi nama lamun mana jadi ka dieu wa. Ku urang dibawa jajan seblak mana teh wa. Bisi penasaran. Pan di Argentina mah seblaknya. Nya tuh wa urang teh penasaran urang ningali dina TikTok hayang ngajalan seblak Rafael urang teh wa. Urang kan sok mindeng nempo dina TikTok eta na beranda ngaliwat ningali batur nge-review seblak cenah mah teh seblak Rafael ya. Ningali lagi urang bangun-ungeun teh wa tapi na euy kal aduh ieu bara mentuk di kanapanan teh balik. Si Amang biasa eta derekakenyeun imaka finish di dinya aturan metu ka dari arasu. Lain cenah ngadenge ieu mah. Mana nah pindah ka Miami teu ka Arab. Lain teh hayang urang teh wa pindah ka Arab teh ningali si Ronaldo, si Benzema, tah lalu duit pindah ke Arab teh nya. Nya heueuh atuh. Loba duit di Arab mah. Kepindah ka Miami mana mah ka mana ka Arab atuh ah. Urang oge ge ditita ku si Beckham kudu usah cenah ka dieu ka Miami. Tentong ka Arab. Arab mah cenah. Di Arab mah cenah panas. Mah sanggup urang cenah di Arab mah hareudang. Di Ronaldo ge cenah di ditu ngojay wae cenah dapeda panas. Hari kitu nama panas dah emang bener di Arab mah. Tapi nu penting mah pan duit wa. Di Arab mah loba. Nya sakituan mah nya teh abi teh nyuhun hampura ka orang Indonesia anu geus marili tiket pawangna mah hampura pisan. Siap kalem mah dihampura ku dewek mah pin bae. Da dewek mah teu meuli tiket bari lagi barudak 10.000 meuli tiket mah. Dewek mah TV bae lalajo lah ribet kudu ka stadion. Engke bae aya waktu lah wang kaitu ngurep sama Mang Aep.